wal asabi'u. Disebut dampal leungeun teh nyaeta arrohatu, jerona dampal leungeun teh nyaeta arrohatu dampal leungeun, efek-efek. Wal asabi'i jeung jari-jarina. Jadi anu matak ngabatakeun kang wudu teh nyaeta lamun ngarampak ku ieu. Jadi ngarampak ku ieu mah ateu dar wae ku ieu gitu teu batal. Da anu matak anu batal wudu teh ngalamun kana bobogan teh nyaeta ku batinil kapi. Batinil kapi teh ieu. Dampal leungeun jeung dampal ramo-ramo wal asabi'i jeung dampal ramo. Ieu ngarampak ku ieu. Jadi ngarampak ku gigir ieu, tungtung ieu teu batal. Komo ku ieu mah. Teu ngabatalkeun kana wudu. Artosnya 5 karena hadis rawa nutus ngariwayatkeun kana hadis sa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i an Jabirin ti Imam Jabir. Anna nabiyya kana sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh Kangjeng Nabi. Ida abbo di mana-mana manjangkeun anjeun, maksudna ngarampa anjeun. Ngarampa saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh biadihi kuleungeun ieu ahad ila zakarihi kana dakarna si ahad paya tawabbo mangka kudu wudu. Ieu bahasana teh abdo engke dibedah al abdo wal ibdou. Ari ibdo abdo yubdi ibdoan. Ari ibdo anu sebut ibdo teh nyolongkrongkeun leungeun teh manjangkeun leungeun teh pilugoti dina bahasa mah eta ida udipa di mana-mana disandarkeun ilal kapi kana dampal leungeun. Jadi juklakna hadis mah ida abdo ahadukum biadihi. Pan ieu teh perlu penjelasan. Di mana manjangkeun anjeun salah sahiji anjeun kabeh biadihi kana leungeunna. Itu kana babogaan. Palawangan hareup atau palawangan tukang. Tah disebut abdo teh dina lugot bahasa Arab nyaeta di mana disandarkeun teh kana dampal leungeun. Gitu matak langsung instan dina kitab fikih mah anu ngabatal-ngabatalkeun kanu teh nyaeta batinul kapi itu masuk di batinul kapi ngarampak ku dampal leungeun. Ku dampal leungeun. Jadi lamun ngarampak ku tonggong leungeun tah ku ieu kudu hideungna. Eta henteu batal kana itu payel wa ilwa ibda'u fil lugati ida udipa ila kapi kana mangka ayana ya ibdo eta ibaratan hiji ibarat anil masih tina nyentuina ngarampa bibatiniha ku jerona leungeun. Wa kapu jeung ari kapu eta muannasatun muannas. Sing maksudna teh. Oh nya bibatiniha teh. Bibatiniha. Jadi marjana teh henteu bibatinihu. Henteu bibatinihi. Bibatiniha. Alasana wa kapu jeung ari lapan al kapu eta muannasatun muannas. Tapi teu aya tar marbutoh gitu muannas. Wal muradu jeung ari anu karepkeun jeung dimaksud bil batini ku jero eta ma yastatiru. Perkara anu narima katutup inda itbaki ihdar rohataini dina nalika numpukeun salah sahiji dua dampal leungeun. Inda itbaki ihdar rohataini dina nalika numpukeun salah sahiji dua dampal leungeun alal ukhra kana dampal leungeun anu hiji deui kanu sejena ma'ata mahulin ma'ata hamulin yasirin sarta ngaberatkeun anu saeutik nekankeun anu saeutik. Maksudna kieu anu disebut dampal leungeun teh kieu ditumpukeun dua leungeun tah anu katutup anu tertutup eta disebutna dapul kapi. Naon anu masih kene katingali tah ieu
Ieu mah pan henteu disentuhkeun kitu teh henteu. Jadi ieu sareng ieu termasuk anu tungtung ramo tupan teu tah ieu mah katutup tah ieu mah henteu. Ngarampa ku ieu disebutna ruus teu batal. Ngarampa ku ieu ku gigit-gigit ieu teu batal karena pada saat digitukeun teu katutup. Tah anu matak batal mah ketika ieu digitukeun ngarampana teh ieu kudu ieu katutup ieu tah eta ngabatalkeun anu matak ngabatalkeun kana wudu kartos. Eta maknana inda itbaki ihdar rohatani alal ukhra dina nalika numpukeun salah sahiji dua dampaleungeun alal ukhra kana dampaleungeun anu sejena anu hiji deui ma'a tamahamulin yasirin sarta ngaberatkeun anu saeutik maksudna ditekan saeutik. Oh sana didapatkeun kitu angere si eta teh mah kitu marah kok. Jadi ngarampak kuno anu henteu rapetna eta henteu bata karena henteu kaasup kapun. Hartos. Ngarampana nu tadi teh dijawab langsung bila hailin kalawan teu aya anu ngahalangan. Jadi lamun dihalangan mah ieu kahalangan ku samping gitu henteu. Oh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuhan kangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam man abdo biadihi ila zakarihi sing sajal ma anu ngarampa ngarampa biadihi kulo si jalma ila zakarihi kana zakarna si jalma laisa anu teu aya dunahu disahanapeun eta zakar naon satun tutup-tutup faqad wajaba alaihil wudu'a faqad wajaba alaihil wudu'u sajalma anu ngarampa ku leungeunna kana bobogaanana laisa dunahu satrun anu teu aya dina handapeun anu teu aya halang gitu maksudna mah laisa dunahu satrun faqad wajaba mangka wajib alaihi ka eta jalma al wudu ieu nandakeun hadis teh bahwa nyentuh kana bobogaan lalaki eta awe bari teu aya anu ngahalangan eta teh ngabatalkeun kana wudu rawahu Syafi'i wa Ahmadu. Amma law kana hunaka hailun amma law kana anapun namun ayana eta hunaka dina itu zakar teh naon hailun anu ngahalangan walau rokikon sanajan ipis yamna'u anu ngahalangan ieu rokik ieu sesuatu anu ipis teh almasak kana bersentuhan palanak do mangka teu batal eta maujud dihalangan ku kain anu ipis itu ipis angere teu batal ku sakira-kira eta kain ipis teh henteu bisa ngantel matak ngahalangan kana antelna dampaleungeun kana bobogaan wala rokikon bikhilafi sya'ri kafiri permasalahan beda jeung lamun ku bulu anu kandel dina dampaleungeun teh loba bulu anu jadi di dieu bulu kandel bulu teh kandel gitu ya buluan kandel rampa batal ya kan beda jeung lamun bulu domba ditapalkeun ka dipake halangan teh batal ya bulu anu jadi di dieu kan teh mungkin ya tapi hukumna bihilafi sya'ril kafiri beda jeung bulu anu loba annabiti anu tumbuh anu jadi alabatnya kapi di luhureun dampaleungeun palayu addu hailan ta eta mah teu diitung-itung jadi penghalang jadi angere eta teh batal sanajan kahalangan ku bulu-bulu si dampaleungeun teh karena si bulu-bulu bagian tina dampaleungeun beda jeung bulu anu ditapelkeun itu bulu hayam tapelkeun na dampaleungeun teh ngaregap kahalangan ku bulu hayam eta mah harusnya wasali suha ari anu katiluna tina anu opat eta lam subasyaratil ajnabiyati pabatalan wudu teh nyaeta ngantelan kulit awewe sejen termasuk pemajikan urang teh eta disebutna ajnabiyah itu urang ta'rifan yakinan kalawan yakin bersentuhanana misalkan
laki jeung pamajikan silih bikeun anu antal teu asan teu nya tapi asa antalnya teh teu yakin anggap teu antal berarti teu batal gitu ulah nyape yakinan mun pantal silih bikeun naon kadikeun eta nya eta duit keun langsung antal batal yakin imah kayak tadi teh basan bikeun duit antal teu dukanya poho deui ente yakin anggap eta teh teu antal berarti teu batal kuduna yakin anu matak ngabatalkeun kaudul mah nyata yakin palatan akidu palatan kudu mangka teu batal naon sogiratun awewe budak leutik naon jiga dinya yakin kalau yakin wa huwa ari ajnabiyah disebut ajnabiyah teh nyata kullu mraatin setiap awe hala anu hala naon nikahuha nikahna ka eta awewe itu disebut ajnabiyah teh nyata setiap awe anu urang teh halal nikah jeung manehna eta disebut ajnabiyah bersentuhan kulit urang kulit lalaki jeung ajnabiyah eta teh ngabatalkeun kana wudu terus kabayangna ajnabiyah teh nyata setiap awe anu sah ditikah ku urang jadi lamun anak urang pan urang teu sah nikah jeung anak urang eta mah lain ajnabiyah disebutna mahram teu batal wudu urang haram jeung nikah jeung mitoha urang boga mitoha we sanajan geus cerai haram nikah jeung eta mitoha teh eta mah lain ajnabiyah teu batal urang paantal kulit jeung mantan jeung mantan jeung mantan mitoha jeung mitoha gitu apalagi jeung indung apalagi jeung bibi haram urang nikah jeung bibi haram urang nikah jeung adi jeung lanceuk jeung ua eta disebutna goer ajnabiyah disebutna teh mahram disebut ajnabiyah mah nyaeta sakur-sakur awewe anu halal nikah jeung urang tah batal wudu bersentuhan jeung ajnabiyah wal muradu bil basyarati lalu lamsu basyaratil ajnabiyah penjelasan basyarah teh naon lamsu ngantelan basyarah teh kulit penjelasan bil wal muradu jeung adu dimaksud bil basyarati ku kulit nu mana eta dohirul jildi luarna kulit ayo gitu nu kitu-kitu wae nya dijelaskeun wal muradu bil basyarati anu dimaksud ku basyarah ku kulit nyata dohirul jildi luarna kulit aya kulit luar aya kulit jero kumaha lamun paantal nanti ku kulit jero berarti di pahanti dia mah teu batal mun terkelupas kulit urang ieu teh daging nu nampak teh nyentuh ka ajnabiyah teu batal da lain ku kulit gitu ada andong dong jauh masa ku kuku we atuh kuku urang panjang diantarkeun kana kulit pamajikan teu batal da lain ku kulit gitu da ieu anu batak-batal mah lamsu basyaratil ajnabiyah da ieu mah kuku atau rambut urang gitu rambut urang pantal jeung kulit pamajikan teu batal kartos wapi hukmihima jeung eta dina wapi hukmiha jeung eta tetep dina hukumna basyarah aya anu lain kulit tapi di hukuman kulit artina lamun bersentuhan jeung eta batal naon kahiji al-lisanu letah urang paantel antel kana kulitna pamajikan urang batal wudu urang naon bet dijelaskeun apaan tadi ngajelaskeun basyarah sedengkeun letah mah lain kulit di dieu mah di hukuman letah teh lisan teh nyaeta ku kulit termasuk hukum kulit teh nyaeta lisan walas satu al-lisanu kahiji letah lisan teh letah ari bibir mah sapataen dua bibir gitu ari lisan mah letah walas satu jeung gusi gusi mah termasuk basyarah lamun jadi mun pantel gusi urang kana kulitna pamajikan urang batal wudu urang teh beda jeung kana huntu urang teh diragap ku pamajikan teh cing tangah teu batal teu batal wuduna urang teh mun pamajikan boga wudu ge teu batal wuduna
da ngarampana lain kana kulit kecuali lamun ngarampana teh nyentuhna teh kana letah atau kana gusi eta mah kaasup kana basaroh kaasup kana kulit. Ma'a kibarin anu matak ngabatalkeun teh bersentuhan jeung awewe sejen ma'a kibarin sarta pada gede. Artina mah lain budak leutik si awena teh. Itu si ajnabiyahna teh yakinan kalawan yakin geus gede ieu mah palatan akidu. Mangka palatan kudu mangka teu batal non sogirotun. Maksudna teu batal wudu ku ngarampa ka awewe budak leutik latus taha anu can dipikahayang. Itu lamun aya anu osok geuningannya ngagawean budak leutik umur 3 tahun 4 tahun eta mah aya kelainan jiwa. Nu sabenerna mah da teu kabibitaeun budak leutik ningali sanjantaranya oge naon teu metak nuligainya. Tah ngarampa eta bersentuhan jeung budak leutik eta mah teu batal. Oh. Liana laisa timadatin syahwati karena sogiro budak leutik awewe eta laisat lain timadonnati syahwati lain dina tempatna syahwat. Mun urang deukeut jeung eta teh aya syahwat. Wal marji'u jeung ari tempat pengembalian hukum eta fil mustahati dina anu dipikahayang bila mana aya AWSD nigeulisnya awak alus pikabitaeun bersentuhan jeung eta saneuna eta budak SD kelas 1 teh masih kelas 1 batal we wuduna karena eta budak awewe teh geus mustahad geus pikabitaeun gitu. Jangkung badag geulis resep batal urang bersentuhan jeung awewe eta sanjan can balik eta mah geus mustahad. Jadi dikembalikan pabatalan hulu teh nyentuh awewe sejen teh lamun geus mustaha awen teh geus pikabitaeun. Wa marji'u fil mustahati wa ghairiha itu. Dikembalikan hukum kana dipikahayang teh pikabitaeun teh wa ghairiha jeung salian ti mustahat teh ilang urfi kana kebiasaan cek adat lamun awewe usia 1 tahun awewe usia 2 tahun 3 tahun cek biasa teh pikabitaeun urfi geuning aya cenah eta geuning anu aki-aki kabita kudu kitu eta mah guer urfi eta ya di luar adat teu kekenan ku hukum eta mah ala sahihin pen ka sahih. Qala ngadawu Syekh Abu Hamid Syekh Abu Hamid allati latustaha man laha arba'u sinina. Saur Imam Ghazali mah Abu Hamid nyata allati latustaha ari awewe anu can pikabitaeun eta man awewe laha anu eta tetep kaeman kalati arba'un sinina ari 4 pirang-pirang tahun. Jadi setelah 5 tahun kaitu mah menurut Imam Ghazali mah eta teh geus mustaha awewe mah lain bicara SD atau SMP geus lungaluihan usia 4 tahun 5 tahun teh awewe geus dipelong teh lamun geulis awakna alus mah pika bersentuhan jeung eta batal wudu. Pamadunaha tuluy sahandapeun anu usia 4 tahun 3 tahun 2 tahun jeung 1 tahun. Apa dalika damiriyu. Wa qala syekhuna karek jam 8 ti ketemu aya nama. Karek jam 8. Wa qala sareng ngadawu saha Syekhuna Yusufu As-Sanbalawini ngadawu guru urang sadayana saur Imam Nawawi teh nya Imam Nawawi Banten Syekh Nawawi Banten anu ngarang tengahna kadu guru namina Syekh Yusuf As-Sanbalawini ngadawu guru urang sadayana Yusufu As-Sanbalawini Syekh Yusuf As-Sanbalawini fa idza balagha di mana-mana geus nepi saha alwaladu anak sab'a sinina kana 7 tahun
fa innahu mangka sanyana eta budak anu geus nepi kana 7 tahun eta yunkidu ngabatalkeun kana wudu ditipakin kalawan sepakat. Jadi awewe usia 7 tahun namun urang bersentuhan jeung eta berarti usia geus asup SD. Urang bersentuhan jeung budak leutik eta. Atuh sok awewe nya anu hideng mah sasalaman. Anu kapi adi dur oh ieu teh dulur sok selongkrong sasalaman. SD nah batal wudu urang teh. Wa amma idza balagha fa idza balagha waladu sab'an sinina fa inna yumkidu bittifakin dzakaron kana au unsan. Ulah ieu mah la karon kana eta lalaki ayana ieu si walad au unsan atawa awewe. Au unsan atawa awewe. Karena dihukuman ku murohek teh. Jadi murohek teh lalaki usia 7 tahun kaluhur kasep bodas tak eta teh kadang-kadang lalaki ge kabita ku eta teh da semugelis teh tak bersentuhan jeung budak lalaki eta teh batal. Murahek pan dieu zakaron kana aunsan si eta budak teh rek lalaki rek awe asal usia 7 tahun urang teh bersentuhan jeung eta teh batal. Lamun eta si budak teh geus sampai kana umur 20 tahun terus tebi kabitaeuna laki jadi teu batal dia teh mah. Oh jadi aki-aki mah nya. Jadi aya lalaki-lalaki anu pikabitaeun ku lalaki deui nyaeta disebutna teh usia murohek. Ini usia pada saat pertumbuhan bulu kumuut, yeuna kumisna kasep, ngalempereng koneng. Tangannya ngaragap lalaki eta pesan bersentuhan kulit jeung lalaki murohek eta teh batal. Wa idza balagha sasinina fala yumkidu tah batasanana. Wa idza balagha jeung di mana-mana geus nepi si lalaki si budak leutik teh anu laki we sasinina kana usia 15 tahun palayan kudu teu ngabata palayan kudu teu batal ieu wudu ditipakin kalawan ittifaq kesepakatan para ulama. Nu tadi ge ditipakin urang bersentuhan jeung budak lalaki ieu. Budak awewe geus teu kudu omongkeun bata. Budak lalaki usia 7 tahun batal ditipakin kalawan ittifaq. Wudu urang teh zakaron kana aun san. Wa idza balagha khamsa sinina fala yanqudu teu batal ieu wudu bittifakin. Wa amma idza balagha sitta sinina jeung anapun di mana-mana geus sampai geus nepi ieu si budak leutik teh sitta sinina kana usia 6 tahun papihi khilafun. Maka dina usia 6 tahun mah eta teh khilafun aya perdebatan antara batal jeung teu wudu bersentuhan jeung anak lalaki budak leutik lalaki anu usia 7 tahun teh laki rek 6 tahun teh laki rek awewe. Pakila saur sapali eta yun naon yun kidu ngabatalkeun kana wudu atau yan kudu batal ieu wudu. Wakila la saur sapali naon la teu batal ieu wudu. Wa hada jeung ari ieu batal jeung teu batal eta yurja'u dikembalikeun ila tibain nasi kana tobeatna manusia kana pirang-pirang tobeatna manusia dikembalikan karena tobeatna manusia orang Indonesia lamun ningali usia lalaki 7 tahun nah tapi kabita tapi lamun di Arab mah eta teh kabita si lalaki-lalaki Arab osok kabita ku lalaki usia 7 tahun karena pan kararasep jadi siga gelis keur mah sarua osok make sorban jadi siga awewe tah sok kabita kudu kitu jadi bersentuhan jeung eta teh batal. Ari di Indonesia mah watakna orang Indonesia mah da ningali laki sanejan kasep kumaha ge usia 7 tahun dah tepi kabitaeun maka dihukuman kembali teh jadi henteu batal atuh ayeuna mah kitu nya. Ila tibain nasi hatta innal walada sehingga sanyana budak alladzi balagha khamsa sinina faqat gitu.
yunkidu liman yastahihi, sehingga di mana-mana budak sampai usia 5 tahun wungkul eta yunkidu ngabatalkeun ieu usia 5 tahun liman kajama yastahihi anu kabita ieu si jama ku budak usia 5 tahun. Pan tadi tetet patokana teh batal wudu bersentuhan jeung lalaki budak leutik lalaki usia 7 tahun. Eta teh dikembalikan karena kebiasaan watak jelema. Lamun ayeuna watakna jelema teh encan ku 7 tahun ge geus kabita, ku usia 5 tahun 6 tahun teh geus kabita, sok kabita gitu ku lalaki usia 6 tahun atau 5 tahun teh. Batal we eta wudu ge gitu. Intina mah lamun urang ningali budak leutik laki pikabitaeun. Rek usia sabaraha we urang bersentuhan jeung eta lalaki teh batal we. Da dikembalikan karena watakna jelema karena kabita jeung teu kabita gitu. Maksudna teh syahwat tergugah. Walayan kudu jeung teu batal yudu ligorihi kasalianti liman yastahihi intaha tos tutup ieu kalam. Wayan takidu jeung batal naon wudu ulamisi wuduna jalma anu ngarampa wal malmusi jeung jalma anu dirampakna. Beda jeung tadi ngarampa bobogaan. Ari bersentuhan mah anu ngarampa jeung anu ngarampa teh batal duanana. Anu nyentuh disebutna lamis, anu disentuh disebutna malmus. Lalaki jeung awewe, salaki jeung pamajikan. Ku salaki teh dirampak kulitna pamajikan teh, pipina teh dielus-elus. Lamis teh si lalaki, malmus anu disentuhna anu dirampana si pamajikan. Tah duanana wuduna teh batal. Beda jeung tadi jeung ngarampa bobogaan. Anu dirampak mah henteu batal, lamun anu ngarampana lain awewe gitu. Atawa awewe anu mah anu ngarampana anu batal mah. Tayeu mah antara lamis jeung malmus teh batal listirokihima karena babarengan duanana fil ladzatil lamsi dina ngeunahna bersentuhan, dina ladatna bersentuhan. Kal mustarikaini seperti anu babarengan duaan fil ladzatil jima'i dina ngeunahna jima. Dina saat jima lalaki ngeunah, awe ngeunah lezat duanana. Walayan takidu jeung teu batal taya ya. Jadi urang bisi bingung. Jadi urang ulah diraba-raba tah menyampaikan hukum teh. Walayan takidu jeung teu batal naon wuduul mayyiti wa wuduna mayyit. Gitu. Wudu mayit teh diadusan tah kudu ngamandian awewe teh di wuduan. Tuluy dibungkusan ku ajaja pameget. Karagap kulitna eta mayit teh teu batal wuduna mayit, wuduna anu nyentuh anu batal anu hirup. Kartos. Ayo kedah diinget-inget. Mungkin bakal suatu saat bisi kajian hayo urang melontarkan hukum. Walayan takidu jeung teu batal. Walayan takidu jeung teu batal. Naon wuduul mayyiti wuduna mayit atau sabalikna mayit laki pan di mandian ku lalaki deui di wuduan. Oh. Geus di wuduan karagap palawangan hareupna mayit teu batal wuduna teh gitu. Da dina nu hirup bagian teu batal kitu mah. Lu dibungkusan ku awewe karagap tah ku awewe sejen kulitna mayit eta lalaki teh teu kudu di wuduan deui alias di hukuman eta teh si wuduna mayit teh henteu batal. Warabiuha jeung ari anu kaopatna tina pabatalan wudu anu opat teh eta